pamirsa, tepang deui sareng simkuring Nenden Ratnaningsih dina pidangan kalawarta Sunda. Edisi dinten Kamis kaping 22 Maret 2018. Warta nu baris didugikeun nyaeta ngeunaan bencana longsor. Pamirsa, nyanggakeun ieu bersalengkapna. Puluhan murid sekolah SD di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, kamusibahan bencana longsor. Loba murid anu masih keneh diajar di tenda darurat, teu bisa sakola ku sabab sieun aya longsor susulan. Kurang leuwih aya 183 murid SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SD Cisondari anu sakolana deukeut jeung tempat kajadian. Khusus pikeun murid kelas 6 SD anu baris ngaharapan ujian nasional, Buangingun ieu maranehna bakal diajar di mangkupung sakola di Cisondari. Mahaja ditempatkeun di dinya supados aya bimbingan sampeyan ujian nasional. Murid bakal diberi pengajaran tambahan utamana pikeun mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS sareng matematika. Pamirsa, rupina mun sakitu pidangan warta dina dengan ayeuna. Simkuring Nenden Ratnaningsih sejak pamit mundur amit,ungkur, neda dihapunten dina sadayana kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.